Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng enjing keluarga besar calon panganten istri pangersa Bapak Budi Sukmadi miwah Ibu Nintin Sariningsih. Sakadapan deui urang baris mapag kasumbingan ingkang putra Sandika Agustian SPD miwah Ibu Ramana pangersa Bapak Wahyu Kurniawan kali Ibu Rohayati Tidakno sareng rombongan. Kasumbingan ingkang putra Sandika Agustian sejadi papagah dibagiakan ku Mang Rupi ngokoyakeun runtuyan Mang Lemalati anu bade didugikeun ku ibuna ingkang putra Almah Nur Saidah disarangan ku Ramana ingkang putra Almah Nur Saidah Bapak Budi Sukmadi anu bade masangkeun gojangan nepi keris. Salajengna ingkang putra Sandika Agustian SPD digendeng dilinggikeun dina kursi anu parantos di sayeukeun hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangu mah nyangu ngan keur ngopak Bapak Ibu. Kadang mah kadang mungkirang kompak. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat keluarga besar calon panganten istri ingkang putra Nur Saidah putrana Bapak Budi Sukmadi kali Ibu Entin Sariningsih. Anu kusim kuring dipihormat keluarga besar calon panganten pamaget ingkang putra Sandika Agustian SPD putrana Bapak Wahyu Kurniawan kali Ibu Rohayati. Anu kusim kuring dipihormat sadaya rengrengan, sadaya rombongan, para alim ulama, para sepuh, saderek-saderek sadayana anu sami-sami rawuh. Sumangga urang negrakeun puja tur syukur ka Nu Maha Agung, Gusti Nu Maha Ghafur. Diamit widi mantena, urang sadaya tiasa ngariung mungpulung pamprop joho patepang rarai kalayan aya dina kabagjaan. Sholawat miwah salam mugia tetap ngocor ka junjunan urang Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatna, kepada kerabatna, tuk dugi ka urang saluk umatna anu tetap taat turutkan ajaran mantena insyaallah dukeun ki yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Sohibul Hajat anu kusim goring di pihormat dinten ieu dinten anu endah Sabtu kaping 27 Mei 2023. Urang saja nyakseni ngahijina dua insan hamba Allah anu partos repek paheut dianggal yang dinten ieu sejadi isrenan. Hatur nuhun ka sadaya rengrengan, sadaya rombongan anu parantos kerasumbing kana ieu acara. Pada mudah-mudahan paniatan dua insan hamba Allah di dinten ayeuna ngawujud danten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Sohibul Hajat hormatan simkuring nedawidi nepangkeun wasta simkuring pun dali gandara di dinten ayeuna simkuring kapapancana tugas kangge ngajejeran lumangsungna runtuyan acara di dinten ieu. Sata acana simkuring nedawidi kanggo ngaruntuy kanggo ngawincik runtuyan acara anu bari pedare dinten ayeuna
Di antawisna kahiji bubuka, kadua ngaoskeun kalam ilahi, nu katilu lisan pangjajab wawakil ti keluarga besar calon panganten pameget, dilanjutkan kana lisan pangbagea wawakil ti keluarga besar calon panganten istri, dilanjutkan kana simbolis seserahan, dilanjutkan kana acara nu intinya eta acara akadika anu baris dipimpin langsung ku petugas KUA Kecamatan Rancaike, dilanjutkan kana acara sesi foto, dilanjutkan kana acara sungkem sawer baris dibungkas di acara ku pelepasan balon, eta mangrupi acara sesi anu kahiji. Acara sesi anu kadua yaitu acara resepsi anu baris dibuka ku acara kirab panganten. Kanggo mitemyan di acara supados di acara pinuh kaberkahan tur kalancaran. Mangga urang sami-sami ngaoskeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim.